Aduh, aing kumaha carana aing yang bisa berubah-berubah ya. Aing yang jadi jagoan. Aing jadi bisa ngarubah-rubah awak aing. Aing kudu buburu ka mana ya? Aduh, kumaha ya aing carana? Aing yang bisa berubah-berubah aing pokona. Aing kudu bisa aing berubah-berubah aing. Aduh, aing jadi pusing ah. Aing buburu aing aduh. Aing bisa berubah-berubah aing pokona. Sarimin. Lamun sia hayang ngarobah-robah datang kaki bekok di Bukit Hitut. Aduh, bawa kok. Aduh, kayaknya nyeri pisan aduh. Aduh. Baju kene Kang Mbah Kekok aduh. Aduh. Buru ah. Waing sekarasa bakal aya nu ka dieu. Jelema burung masalah. Jelema anu bakal menta-menta ka aing. Masalah jelema burung nu bakal ka dieu. Jelema nu menta-menta teu boga, tapi embung capek. Hajeun. Ai kitu teh mah. Asar jelema ayeuna digawe embung nu capek, ai beunghar hayang, ai jagoan hayang. Kunaon sih? Tenang ku aing bakal dibere. Ulah sieun. Aduh, masalah itu tuh. Mbah Bekok teh. Buru-buru. Iya Mbah. Aduh. Mbah Kekok. Kekok. Ngaran aing malin Kekok. Bekok. Blegok sia. Ampun, Mbah. Ampun. Aya naon sia ka dieu? Mbah. Abi hayang jagoan, Mbah. Hayang jagoan. Kunaon datang ka dieu? Aya nu ngabejaan, Mbah. Aya nu ngabejaan. Abi keur hees di saung teh. Aya nu titah nyamperkeun Mbah, cenah Mbah Kekok sampeurkeun. Udang sia, udang. Udang. Aduh, Mbah. Jauh pisan Mbah ka dieu teh, aduh. Geus nyaho aing sia teu kudu ngomong. Geus nyaho kabeh ku aing. Sia di perjalanan kumaha, ti mimitit imah kumaha aing geus nyaho. Mbah, abi tadi ragak, Mbah. Di gua orai na itu, aduh. Aing teh nanya. Bisa teh, Mbah. Abi hayang jagoan pisan yang bisa Bisa. berubah-berubah. Bisa, Mbah, beneran. Bisa, aya syaratna. Naon Mbah syaratna, Mbah? Rokok gudang gerem. Gudang geremnya. Gudang garam purna, Oh, Mbah. gudang garamnya nya. Oh, mawa iya, Bah. Aduh, alhamdulillah mawa gudang garamnya. Aduh. Tapi korekna mah teu ka bawa, Bah. Kene aing teu butuh korek. Terus eta nyeunetkeun kumaha, Pan Bah? aing jagoan aing lila di Kulon, Oh, di Banten. di Karangbolong. Pan sarua kene Karangbolong teh Banten, Bang. Maafnya aing teh nyaho. Oh, teh jauh mah atuh tanjakeun, Bah. Nya. Aduh, aya si Mbah mah Cicing sia, moal pintar sia ieu aing. Atuh babah kumaha teu ngahurungkeun, Abah?
Gelah orang burungkeun. Mana Mbah terekeun burung oge ah. Iya, malakatuk. Bah, kumaha tah Bah carana Bah? Tong heran, Bah, urang hayang ilmu kis kitu atuh Bah. bisa, Hayang Bah. tenang bisa. Ayeuna diberenya Bah. Oke, lebaran monyet. Ah, simpang Bah. Ayeuna. Ayeuna atuh Bah. Tenang. Buru atuh Mbah, ayeuna Mbah, abis yang kira jagoan yang bisa berubah-berubah Mbah. Turunkeun Hayang ayeuna Mbah. pisan sia. Heeh Mbah, turunkeun Mbah ilmuna buru. Gelah. Aing dek ngadatangkeun heula guru aing nu ti Banten. Anu di mana Mbah? Guru aing di Banten tadi geus diomongkeun. Udang sia. Heeh atuh Mbah buru Mbah. Gelah. Mbah. Cicing sia tong ambekan. Iya. Ini keperluan kita. Mbah. Sia. Mbah. Abdi sarimin Mbah. Aing naon sia? Hah? Hayang jagoan Mbah. Aing jagoan. Heeh Mbah. Yang bisa berubah-berubah Mbah. Tenang. Mbah. Mbah. Memangnya pengen apa lu? Ini Mbah ngomongnya jadi bahasa Indo Mbah. Tadi mah Sunda. Aing Sunda bisa, tapi seletik-seletik. Seletik-seletik. Tuh Mbah. Tolongan Mbah. Ku aing dibere jimat sia. Ini bener Mbah. Tapi ulah dipake burung. Heeh Mbah. Dipake bener. Janji moal Mbah. Moal Tapi dipake burung. ente bener. Mbah. Burung Mbah. Sebentar. Burung jagoan Mbah. Sebentar, saya akan datangkan Bimaru. Iya. Endog naon eta Mbah? Mbah. Eta endog naon Mbah? Ini endog telur. Endog telur. Endog lembu. Emang lembu boga endog? Ente ngajedog sia. Nyaho sia ku aing dibere wengke. Mbah. Batu na mana Mbah? Diam. Masuk ke mulut gue goblok. Sia enggak ada yang ngajedog pisan. Aduh. Tapi Ampun, icing ku aing dikeluarkan dari sia icing. Keluarkan deh Pengadang Mbah. mantra aing. Wah. Iyo. Keluar. Mbah, yang bijil di mata Mbah. Aing mah hebat sia tong ngeran. Icing dena ieu. Mbah. Ku aing dipasrahkeun ke sia. Muru Mbah. Hmm. Lama Mbah. Oh, sebentar. Mau gue isiin jin. Iya Mbah. Soalnya ini masih kosong alias nol. Oh iya Mbah. Muru, Sebentar Mbah. ya. Jin ngaler ngidul kulon wetan kudu arah ke dia. Ke dia. Datang semua ke dia, datang semua. Ayo. Mbah. Mbah. Aduh Mbah. Buah. Aduh Ini Mbah. sudah masuk semua. Ini namanya endog atau telur 1000 jin. Oh, iya, endog telur Mbah. Bisa nggak bawanya? Bisa Mbah. Dicoba dulu. Aduh, Mbah. Enggak abi ya bisa berubah-berubah, Bah. Bisa. Kudu dikepel kieu, Bah. Ya, betul. Mbah. Aduh, nuhun pisan ya, Mbah. Nuhun pisan ya, Mbah. Nya. Nuhun pisan, Mbah. Ami nek buru-buru balik ya, Mbah. Sebentar. Mbah. Ini bisa berubah 5 berubah. 5 berubah. Iya. Itu bisa 5 kegunaan. 5, Mbah. Bisa berubah jadi 5. Oh, Kalau lebih jadi 5 berarti hampir 6 lebih. oh, iya, Mbah. Nuhun pisan, Mbah. Nuhun, Mbah. Nuhun, Mbah. Abi mangkat dulu ya, Mbah. Sebentar, jangan dulu pergi. Saya juga mau pergi. Oh iya, Mbah. Iya. Naon siapa kodong berangan? Iya. Bener naon sia? Dibere iya tadi ku guru, Mbah. Naon ieu?
Endog lembu ya. Ya, mbak cenah mah ieu endog telur. Oh, endog telur. Oh, goblok eta kene ah. Goblok ah. Mbah beuleuh buru-buru baliknya. Ah, kadang. Hah? Sia persyaratanna tadi geus. Heeh, enggak. Dasar jelema burung zaman ayeuna. Ai digawe embung, naon embung, kahayang leuwih. Aduh, abina-bina teuing. Ah. Cenah ieu batu bisa berubah-berubah jadi babaraha. Eta paling jajal lah. Aing bisa berubah. Aing bisa berubah deh. Cenah bisa babaris siki cenah. Aing jadi awewe. Aing bisa jadi awewe sih. Aing berubah deh. Berubah deh. Aing coba jadi naon ya. Ini jelema ganteng euy. Aduh. Aing bisa berubah. Aing bisa berubah jadi ganteng pisan ah. Aing bisa jadi ganteng pisan ah. Gurihnya jadi kos kieu. Aing jadi jelema ganteng banget. Bukannya jadi kieu aing mending cara tadi dia jadi jelema cara tadi dia. Mendingan tadi rada gantengan ah.